berkepanjangan dia panas. Tangerang geus kekurangan cai, pasokan air anu bakal ke Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan. Serang geus kekurangan cai ku ari mah. Kamari ieu aya rong Purwakarta, di Purwakarta geus batela kurang cai. Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai. Allah mah maha kawasan ke, kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae. Ngan ieu disiksa mah babari jasa, teu puguh teu karu, sadane macet. Siksa teh Allah da kumaha coba ieu. Terus urang ka Jawa Tengah ka ditu. Kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai. Tapi iya urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok-mabok, pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah. Awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah. Awas. Mentak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabada Allah ngajelaskeun negara-negara nu Allah nyiksa ka negara tersebut kulantaran kaum-kaumna teu percaya ka para rasul-rasul nu diutus ku Gusti Allah. Ketika bangkawarah kaum hiji negara anu diajakan ku rasulna yakni utusan Allah tetep nyana teu percaya, ujungna disiksa ku Gusti Allah. Eta teh lain sakadar jang nagara eta hungkul, eta teh ngarupakeun hiji ibrah, hiji contoh, hiji barometer jang umat-umat nu selanjutna. Umat anu selanjutna model urang kuari ngajadi umat akhir zaman, yakni umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu menutup kemungkinan ketika urang teu percaya ka rasul urang atawa teu nurut kana aturan-aturan rasul urang, Allah tetap bakal nyiksa sakumaha kaum-kaum nu baraheun. Entek ieu ayat. Awalam yahdi lil ladzina yaritsunal ard wallahu alam bimaradi. Awalam yahdi, Imam Jalaluddin ngajelaskeun yahdi teh tabayyan, berarti ya di tebi mana ya tabayan majaz antaran gadieuna cek Imam Jalal teh di mutadikeun ku lam yahdi lil ladzina. Hiji-hijina kalimah teh aya anu lazim aya anu mutadi teh kadituna anu satrop-tropna, aya tropan-tropanana, aya anu dimutadikeun ku ila, aya nu ku lam, aya anu dimutadikeun ku fi, aya nu ku ala. Nah eta kalimah-kalimah teh teu meunang sambarangan kalanjutanana. Oh lu bantak ngaji teh lain sambarangan. Ieu santri ngadepong di pondok pesantren aya anu 10 tahun 15 tahun tah dek datang ka dinya. Lamun nasoro kabelah dituna ieu mutaadina teh ieu kumaha aya anu binafsihi aya anu bigairihi. Lamun binafsihi berarti langsung ka ditu ngamutaadikeun teh maf'ul tanpa make huruf. Aya anu ngamutaadikeunana ieu kudu make huruf, dimutaadikeunana kudu kumana, kudu ku ala, kudu ku fi, kudu ku ila dan lain-lain sebagainya, kudu ku ba. Urang pasantren teh mikiran gos gitu tah. Ketika ieu mah lain parantina kudu kumaha ieu? Kudu kumaha ieu? Lain parantina ieu mah ieu. Tah, nu mentek lamun aya salah bae buatan batur. Kajahoan ku urang. Salah ieu budak ieu. Kumaha emang ieu teu nerop ieu ka dieu ieu. Tuh, kan teu nerop mah teu nerop, jore.
kurang hulu kopeana nomor 7 dipakaian kuari nomor 5 netren ngaranna tenrop eta tenrop uluna nomor 5 dipakaian nomor 7 toklok tenrop kawin ge sarua bae urang kasep kawin kanu gelis pariuk manggi kakeb pas tapi lamun urang kasep pamajikanna jore ieu ge tenrop sarua bae eta mah kudu nyandung sebenarnya mah. Sia masa di hatean bebangun endeup teh ya. Heula-heulanan kumaha lamun awawena geulis asa lakina jore. Nah ieu. Lamun pasalakina kasep pamajikanna jore mah kan bisa nyandung. Lamun pamajikanna geulis ai boga pasalaki jore kan nasib hese. Gelis aya dinyana masyaallah nya jangkung lengjang ieu kulitna ge pohara jasa hartina putih kuning nya mancung bulu matana bentik ya Allah ya Rabb haju susuna neuntreu aduh tuh aja pengen oh cenah kolot-kolot ge dehem ai nasib bapan hese ai celeketek boga salakinya hidungnya pendek cekolot baheula mah beke ngaranna eta mah eta hese kan nasib atuh ngaranna ge eta kumaha bantah eta tenrop ngaranna nu kasep kawin jeung nu gelis eta mah pariuk mah ge kekepas kasep pamajikan jore ya tugas nasib geus bae tinggal tungguan di akhirat bae sih lah di dunia ieu moal kebal lah gitu bae mal kebal kita tetap tentrem eta. Aduh. Masya Allah karim. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ard. Apakah can jelas can nyata ka jelema anu cararicing di muka bumi bisukna nyen imah, nyen hotel, muharajas. Can jelas kitu mimbadi hilaki ahli asabada dirusak ahli-ahli bumi. Kok masih kene terus bae maksiat? Can jelas kitu telalakon nu baheula Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Umat tadi kumahakeun encan jelas kitu coba kaum Samud anu Allah nurunkeun Rasul Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam siksa apakah can jelas kitu baheula teh kaum Ad diutus ku Gusti Allah Nabi Hud apakah can jelas ka umat-umat nu kuari deuleu nu baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam umat da kumaha jeung nabi-nabi nu lainna teh dijadikeun barometer sih awas cak Gusti Allah encan jelas kitu hei khususna ka ahli Mekah encan jelas kitu hei ka para kapirin santerona khususna ahli Mekah atawa kapirin atawa kuari maka urang Indonesia nu dipimpin ku presiden urang presiden anu paling kurus dunia masalah emang kenyataan kos gitu presiden urang tetap aku hei bangsa Indonesia cek Gusti Allah loba teuing sa Indonesia mah hei 10 Jawa bating hei sa provinsi Jawa Barat gede teuing hei Banten sa Banten geus cukup sa Banten malah wahai manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khusus nama ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum hei manusia can jelas itu ya kajelema anu nyaricingan bumi yen imah anu kokoh
meli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran ka dituna bahkan belas miliar 10 miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imah mah geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas gitu ka jelema nu eta min ba'di hilak ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas make teu dijadikeun iboh teu dijadikeun barometer allau nasya'u asabnahum bi dhunubihim naon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadumling moal henteu ku aing disiksa saperti Kangjeng Nabi Lut umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka aing cak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku hari Indonesia sia kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari mages ambalaya menutup kemungkinan lau nasya'u asabnahum bidzunubihim iksain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas lau nasya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah kuari dipanaskeun heula awas baheula teh kaum Ad nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batla luar biasa turun Rasul diturunkan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percayana ulah ka batu nyembahna ulah ka makhluk coba ka aing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan nu iman ka Kangjeng Nabi Hud panas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngaglebuk angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus diitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus ditotal sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai ku ari mah kamari iya yarong Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai Allah mah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa teh Allah da kumaha coba ayo terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok-mabok pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas
mantak lobakeunlah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalam yahdi, apakah can jelas lilladzina yarithuna al-ardo ka jelema nu nyicingan bumi. Ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yarithunal ardo, make yarisu matina warasa yarisu eta makan ngawaris. Ai ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris. Lamun bapa ngawariskeun ka anak, aya anak, eueuh anak mah meureunnanan ka incu. Lamun incu eueuh anak eueuh aya meureun dulurna, mamang teh uwa teh. Nah, eta ngaranna ngawaris. Ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia, dunyana nanyieun Allah, sia ngawaris ka umat nu baheula zina, sia ge kunaon zina deui bae. Nu baheula mabok, sia kuari kunaon mabok, nu baheula maling, sia kuari kunaon maling. Maka mantak make bahasana yarisunal ardo. Pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Quran, urang mangkat murkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah maca anana bae ge kuari ge sararese ngadengikeun ge cangkeul, padahal mah kurang kumaha, kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengenakeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia. Entah, ngeta mau boga janji meureun. Dari deui jam ieu janji aing jeung jahe. Tuh. Ieu bahasa yarisuna. Sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula. Umat nu baheula duzina disiksa, umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah, umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah, umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah. Awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui. Geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami, 200.000 manusia asahina jasa. Mobil single yang imah bangunan single enceng. Asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami. Gempa Yogyakarta, tsunami Pangandaran, gempa Sukabumi, Gunung Galunggung, Yogyakarta gunung deui, kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae. Teguran ti Gusti Allah. Ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari caritakeun. Ieu teh teguran ti Gusti Allah, kuari panas, teguran ti Gusti Allah. Ayo sia Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia. Dek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina, kuari sia dek diasupkeun Cina, kuari berangkat ya negara teh hayo sia Amerika tetep bae terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang, geus dibuka lebar-lebar asup ka urang, sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika. Tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14. Ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika, perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian. Urang teh naon? Urang mah teh naon kok jadi kos kieu sih? Kok jadi kos kieu sih? Kok beusi meuli 2.000 ngajual 10.000? Kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000? Atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor. Ieu mah lain gulung tiker, gulung balik ieu mah tuh. Tidak kumaha coba ieu. Perang, urang teu nyaho, bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seuseurean bae. Bodoh orang Indonesia mah teu nyahona naon. Ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian. Kulantaran perekonomian jadi tombaknya, tolak ukurna perpolitikan teu jalan. Perpolitikan di urang teh teu stabil. Deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet kuari. Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan, Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beulianana kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia. Sementara hitung-hitunganana ahli ekonomi di urang teh encan mampu. Kos kieu keberadaanana neuk kumaha sedangkeun jelema nyieun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun. Nah, perpajakanana terus melambung teu kaudag ku nyana. Lantaran nyana teh pajak tanah, pajak bangunan, pajak ekspor impor.
Iya teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teu nyaon kieu amat sih dek demo ka mana oh pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap aing ge sarua bae ye. Nah, ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu. Nah, hakikatna menang Allah keur dicoba heulanan. Urang mencarita hakikat syariatna, aturanana Jokowi nu boga. Kuari keur diresapel kumaha perbaiki. Hayo coba menteri poh, ieu ganti. Teu bakal gitu-gitu kene. Nemadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini. Lain cek aing cek Habibie. Kamari Habibie datang ka dia. Nah ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian pana cak Allah ayo sia. Dek jeung aing udag-udagan sia ayo. Sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah, Jawa Barat. Ketika persiapkan di Palembang, di Medan, di berbagai daerah, pokoknya ditingkatkan pertanian. Sebabnya perekonomian bakal macet. Kunya nangis kayak itu. Ya perekonomian industri bakal macet. Sebab mual kaudag melalui dolar ditaikkan ku Amerika. Hayo hanya udag-udagan perang Cina dengan Amerika. Asal Cina naik perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus baik ku Indonesia dibere, diketeruskan naik 16.000. Jadi dari kumaha eta mah perang nyana. Ayo cek Amerika. Pas gitulah perang. Beda deui jeung perang di Irak, lain deui di Irak mah. Ai di Irak mah Saddam Hussein teh deuleu sejarah. Cek Saddam Hussein manyaing teu mampu sih ko transaksi make kitu. Ilang dolar bae. Ku ini ditaikeun Islam teh. Dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak. Meuli minyak kudu make dinar, meuli minyak kudu make dirham. Uang Irak. Iran kitu kene sepakat. Boh bingung kalah Amerika. Sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan. Ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana. Bakal terulang kembali wali sanga zaman Ki Raden Patah. Dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi. Urang mah teh nyawa minyak dengan sakitu perang perekonomian. Nah, dijadikan biologi padahal di Irak teh. Ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak, dihajar ku dua anjing iris moal kuat, dihajar jeung Prancis moal kuat. Nyeulah multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui. Islam nu mantak merudah sadunia kamari mah tanpa aya nu nitah spontan. Tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu. Kuari di Indonesia geus tambah, geus carita Irak, tamang geus beres, tamang geus. Beres geusan tamang geus. Geus-geusan heulanan. Kuari urang mah carita Jokowi. Presiden urang eta kajen kumaha ge. Perang Amerika jeung Cina. Hayo udag-udagan sia. Kamu bisa teh sia. Ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan non garang Amerika masih kene siap naik deui dolar moal kuat kajen hukum nu mantak cik Jokowi urang kuari mah beralih ka pertanian urang siapkeun pertanian wah geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran ieu moal kuat ngudag dolar Amerika teh moal kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain titah ibadah hendangan udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi titah ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan jeung kakawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek parah di tropis tinggal tropis Allah maha segala-galan awalam yahdi apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh
nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunah nabal sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahu nasya'u lamun teu mah kaula ngersakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu berheula manan manehanna teu iman teh manan manehanna teu percaya ajuku kaula disiksa ajunya nanah teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun dipikir henteu sakadar ngadengekeun dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu bara heula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu bara heula di urang zaman Bung Karno masyaallah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah kuari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah teu kageroh kuari lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri kulantaran naon eta teu kageroh permasalahanna teu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerna pasukan letik berarti saaya-ayana dilaksanakeun geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae de kumaha deui atuh de kumaha deui horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus boho kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deulekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubin siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga kurang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tilkal quratu kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tes Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal quratuh kampung Irak tuh negara Irak Utara di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan di dinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu luar biasa biadabna di dinya maling di dinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus tita iman ka Allah disengsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi urang dakwah eueuh nu ngadengekeun bae geus frustasi deule Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah
diusir bala Kangjeng Nabi Nuh. Tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh. Saling-sarikeun. No. Ai nyeun kapal mah deket laut, lain di tengah-tengah negara. Sia mawana ka ditu kumaha jeung leumpangna kumaha? Kapal mah ayana di laut. Cek Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah, udah sok Allah-Allahan. Edan sia mah Nuh. Geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh, awas. Ieu umat geus disiksa. Saha anu iman kuateun. Kangjeng Nabi Nuh dakwah, awas siksa ieu mah bakal datang. Nu iman naik ka dieu. Naik. Anak Kangjeng Nabi Nuh. Opat. Yapis, Ham, nah Kanan. Nu tilu asup ka laut ka parahu, nu hiji Kanan mah henteu. Anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah. Teu percaya ka Abah na bade Rasul. Ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis, Ham sakitu. Dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari. Yapis bapak orang itu, Sam bapak orang itu, Ham bapak orang itu. Jadi orang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar ti dinya. Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi. Arab turunan bapana ka dituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta. Kemudian gatu gaduh naon gatu ngaranna kitu Iran, Persia. Ya eta keturunanna terus ka Turki, Cina, ieu termasuk urang. Ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi Nuh eta. Jadi kesaturunan-saturunan ka dieu itu. Hiji nu teu iman Kanan, teu daek naik. Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi Nuh, ieu siksa ieu mah. Lah, bah, siksa di mana? Abi naik ka ditu ka tanggal kalapa. Ada liput sia tanggal kalapa ge. Bong, moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai. Ieu mah siksa. Sadunya ieu mah. Moal, bah. Paling ge lah kula mah lamun tanggal kalapa kaliput kula mah ka gunung. Ndes atuh teu iman ngaranna ge. Terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh? Tu singgahna ieu gunung naon gara-garana kapal Judi di Al-Qur'an. Gunung Judi. Di mana eta? Di Turki. Nah, jadi ti Irak terus ngeungkeun kapal teh eureun-eureun di Turki. Tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter di dinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh di dinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung Judi kuari aya keneh kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit. Coba laut mana? Aya kuari kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masyaallah. Aya 2 masjid, hiji di dinya, nomor kaduana di Tajikistan. Nah, jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula mah balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotan aya. Masyaallah. Terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih kayak Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta. 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti. Iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nya nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika. Teu meunang dicaritakeun.
bahaya ieu Masya Allah nailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna begitu Allah ngutus kanjeng Nabi Nuh alaihi salam umatna tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah tilkal qura tuh negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum kanjeng Nabi Shalih alaihi salam eta ngaranna Madain Soleh lamun kanjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika kanjeng Nabi di Zulhulaifah kanjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngajana Madain Soleh lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr eta surat Hijr teh eta tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna tilkal qura disiksa kaum Samud mana deui tuh Ad kaum Ad di mana Ad kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah antara Madinah jeung Yaman belah ditu aya Ahqaf karana mantak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf eta dataran luas dataran pasir urang mah nyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf Yaman kaum Ad di Yaman ditinggalna kaum Ad mantak diutus kanjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman mantak aya kuburan kanjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan wah ramena luar biasa ditinggal para nabi di Yaman kanjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggalna kanjeng Nabi Sistea kemudian kanjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman sunina kuat jasa gempur ku Yahudi moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu jadikeun ISIS berangkat kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus bae. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Nek nyaplokna naon ge itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok ahli toriko iya bahaya urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir urang teu meunang nyaritakeun tentang kanjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi Syiah asup mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi mempertanyakan kewalian Wali Sanga ketika orang nyaritakeun nyana wali apa dasar kewaliannya coba lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna nah ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna dideuleu ku urang potongan bangunanana ieulah ngajadikeun mitos maka di dinyalah bakal kanyahoan tahun sekian maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun ku nyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun deui di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun. Banten ge dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun ya teh Yahudi
ya Wahabi nurut bae deui ndak kumaha coba ieu nah mantap kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba tinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi Irak geus hancur kuari Yaman dihancurkeun engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia moncongna geus dikieukeun tah di Australia moncong geus dikieukeun tepat Cikupa geus diukur kunyana ka Cikupakeun bae kajian sakinah aya citra aya anu ngabisiki coba teh ka Puri ulah Puri mah eueuh teh mah Puri mah aman eueuh nu zina eueuh nu mabok eueuh di dinya mah aya ge anu eta doang ngesian 50 tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diasiku Wahabi pun hayang nyaho di kepemimpinan Jokowi iyalah kadele rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirot kudu naik nih sadajan sabaraha miliar kudu bae urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia kunaon sih bisa memaksakeun aya bergaining jeung ieu sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareupna lain lalaga dieu mah terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tawarna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DP kok kuari main kos kitu lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni ieu rusak dihancurkeun lalaunan wow leuwih jeli ahli Allah amanta kabeh blut pigideg bae ge tapi babi nu sajan anu nyarahuan gide kumaha ka hareupna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si hade abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus wih cenah kieu perang masalah dia perang paeh teu perang paeh ye ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia deula saya mikiran kitu bae sih mikiran hulu nu leutik kula mah ingat mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat ye tangan ku nyana diatur cak nyana teh kieu nya pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu sia balik isuk kana ieu datang jadi awewe nu datang sebab ai mah pan boga pagawean dakwah teh dagang teh dan lain sebagainya geus sia kudu nyaho sia datang ka waktuna masing-masing geus itu persetujuan pemajikan opat oke gara-gara nama ieu tah hulu nu leutik aing jadi inget bae tungtung nama geus kitu paringana barang peuting teh pan nu datang ieu peuting ieu ya. Ku nyari telepon ge teu datang. Geus kajeun lah peuting ieu teu datang. Peuting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu. Teu datang deui bae. Sial aing geus pargel kieu teu datang cek nya teh. Nu katilu ge teu datang deui bae. Pamajikan nu kaopat bebereun datang ieu teu datang deui bae. Masya Allah cek nya isi kunaon kieu teh. Opat ke opatna udah datang hiji-hiji aja salarial jasa aja langsung nyono pas nu ngariung di lembur eta nu ngariung kebeneran nyana titah nyambut nyana dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana itu biasa tanya ki pudol emang kitu penceramah nyana nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh ya kula mah urusan sambutan mah geus beres ye nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70
lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70 beuh eta lamun sakali lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana eta pamajikan opat ngadengekeun BKB di imajaheuh nya horeng gede tah ganjarana geus we balik ka imah tah pamajikan datang Assalamualaikum Waalaikumsalam ye dia datang ya enon kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita cek cenah ieu 70 cek cenah ganjaranana atuh ayo rasa sarer beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik teu kebal datang deui nu hiji deui Waalaikumsalam enon ya kade tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung mehan Yahudi heuh bener atuh kula mah lah ieu mah hitung-hitung jihad bae hayo geus beres nu kadua balik nu katilu datang deh Waalaikumsalam aya naon ieu penting-penting ada kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi kula ge hayang hayo atuh ayo berangkat deui beres eta nu kaopat dipaksakeun ku nyana aju ngomong jaknya na beuh horeng lain Yahudi nu paeh aing tuh gara-gara nu leutik inget bae kadinya aduh jaknya lain Yahudi nu modar aing isu ka rumah sakit teh Masya Allah karena geus teu kudu obat-obat hiji bae urang nu teratur ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan nu teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh teu mah modarnya na tuh Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina itu tadi Kangjeng Nabi Nuh kemudian itu Kangjeng Nabi Saleh kemudian Kangjeng Nabi Hud umat tadi siksa Al-Aqab nah etalah Kangjeng Nabi Lut Yordan terus kebelah itu orang endek gitu kemana ke arah gitu Palestina didinya antara Yordan jeung Palestina didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap tandus hideung ku ari ge teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan. Eta Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut umatna siksa mantep Kangjeng Nabi Lut na disalamatkeun ku Gusti Allah ti Yordan teh tinggal lumpat ka Palestina salamat Kangjeng Nabi Lut ngan pamajikanana korban tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah Kangjeng Nabi Nuh anakna teu iman Kangjeng Nabi Lut pamajikan teu iman Kangjeng Nabi urang mamangna teu iman Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teu iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu bangkawarah teu nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa Indonesia geus sabaraha kali disiksa nuta tadina Jawa nuta tadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi jadilah Selat Sunda di dinya teh eta teh siksa terus datang ka dieu ka mau tsunami teh anu mun kuari eta teh siksa Masya Allah karim geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa kok teh dijadikeun barometer teu dijadikan ibrah si ku urang teh apakah can jelas gitu umat nu baheula disiksa tanjakeun ku ari nu Batak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanjakeun kunaon eta kredit ditanyakeun kredit eta ahli-ahli kredit teh urang dinya urang kitu rancapaku terus urang kadinya kredit nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah negara eta datang ka kuari sabaraha ribu manusia
kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha gitu Padang. Ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon? Ganja anu luar biasa dikirim ke unggal negara. Lewat Merak, lewat Singapura dan lain sebagainya ganja datang ke kuari. Nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan. Masya Allah. Nu mantap kuari orang lamun dahar di Padang sing hade. Ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja. Make ganja eta lina lawar. Jadi persediaan biasa, jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah orang mun namu ka Aceh lamun urang teu ngarti ka agama ketika masak di ganjaan nikmat di daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan. Lamun urang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan, urang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan. Jadi seorangku lagi kaget sisa gunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelah zaitun horeng jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh menang ti nagara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun Waturi Sina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung Judi teh ti Turki terus kabar terus tilu negara eta teh gunung Judi kabeh tilu negara gunung Judi kos Palestina kos Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh Judi sarua bae itunya Tajikistan eta aya gunung Judi di dinya Turki gunung tilu negara Afghanistan terus ka ditu eta gunung Judi kabeh Masya Allah urang mah mau nyaritakeun gunung santri cerah hiji urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae kos kitulah di urang mah di luar negeri mah tuh gunung tilu negara urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula macel cara gunung santri horenganan ada kulu cekna Tursina Masya Allah kula nanya tak kagaibna ieu mana gunung Tursina gunung Tursina cekna ada kulu Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina ada kulu Tursina cek kula teh ieu mah aing lain etan mah ditanyakeun gae urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib cekna sakedeung deui pas sakedeung deui geus deukeut kan lantaran penting dibejakeun tah ieu ceritakeun ku nyana ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa atuh mun kurang turun bisa tante cek nyana teh jahat di dieu loba garong ulah peuting kebenaran lewat kadinya peuting ngan neuleuh doang ieu dibejakeun ku nyana ieu lah gunung Tursina urut Kanjeng Nabi Musa ngan lamun peuting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dieu jahat-jahat keneh. Paingan aya polisi, setiap mobil aya polisi. Dikawal ku polisi. Masya Allah, horenganan kejahatan-kejahatanana luar biasa. Tilkal qura, tuh negara-negara. Ieu keur carita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kanjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kade ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kudu kumaha tuh iman ka Allah Subhanahu wa ta'ala lobakeun takarrub tafakur ka Gusti Allah Masya Allah penting mah aing ngecek Allah bae aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa coba hayu masyarakat geus disogok kabeh riba kabeh aya sabaraha persen nu teu ngridit kagincu-gincu ngridit kabeh ngridit nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa hiji bangkong bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nomor kedua cacing ke Singkarayap nomor katilu hileud ku ari di Jawa Timur hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud riba jeung sogok
nomor kaopat opat perkara ieu keong bakal keong mah geus loba di Karawang baheula di Bandung di Garut di Tasikmalaya asal geus ambalaya riba jeung sogok opat perkara hiji kodok nomor kadua cacing nomor katilu hileud nomor kaopatna keong tah ulang kula mah deuk nanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana hayang nu mana eta siksa Inggris jasa di zaman Kanjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa piinu ku bangkong kamar asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya masyaallah ai geus azab mah kos kitu iki cacing tah kuari coba eta di Jawa Timur ya Allah ya Rabbi hileud garayap di kaluarkeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah geus sabaraha poe teu bari sasare nyilib sare ge moal bisa ku kitu ya mah kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh kemudian ku bitu gunung ku gempa daerah berdaerah kemudian di Jepang anu luar biasa diurang saeutik deui hampir jasa ieu nu mantap kudu loba istighfar ye Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min zalik begitu diteropong iyalah dua sogok dan kredit geus ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram riswah teh ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka padahal geus jelas tapi kan kabehan ieu mah tuh tadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu takarak ditambahi doang mending mun gede cepet doang ya bae naon cepet Masya Allah Karim sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai ayo tanggung jawab mama mama tanggung jawab kayak di akhirat ku mama disafaatin lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam budak di akhirat di akhir zaman geus kos kieu lah. Nah, nu riba geus teu didengekeun, malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba. Geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba, tapi tetep bae kiai nu nentangna. Sabodo teh. Nah, ieu di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh iza zulzilatil ardu zalaha digunjang ganjing tanah kuat riba jeung riswah teh ambalaya bakalna zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalah nah eta digunjang ganjing ku urang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa ti mimiti tsunami datang ka gunung datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kanasehatan buang kawarah jasa pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh ti mimiti kiaina geus puguh pejabat lama atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah jacak Allah teh eta mah siksaeun aing sia ngarunya ka bapak sia ngarunya ka anak sia teh masih saeur aing cek Gusti Allah balikeun gebrek sekian ribu pae banjirkeun tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilih engke ge kan kadeleuna doang ku mata
ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong ieu ku ari mah ieu masyaallah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya masih keneh nyaritakeun tentang karakter-karakter Yahudi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi datang ke Kanjeng Nabi ai dipayuneun Kangjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter ieu Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomongna ge kami mah iman tumanya kami nu ngarti ka Taurat teu iman ngeunaheun ngomongna tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat di samping ngamusuhan deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi bahkan siap tempur perang merangan Kangjeng Nabi Muhammad gitulah karakter Yahudi teh. Masyaallah. Urang hirup di tahun 1430 sekian. Berarti geus 14 abad urang di zaman Kangjeng. Teu pernah bareng urang sareng Kangjeng, teu pernah bareng jeung para sahabat, teu pernah bareng jeung Abu Jahal. Teu pernah bareng jeung kekentong-kekentong Yahudi. Tapi karakter-karakter nama urang kuari nyaho bisa dibandingkan jeung karakter-karakter tatangga urang kuari bisa dibandingkan jeung karakter-karakter pemimpin nu aya di sekitar urang maca sejarah baheula urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah dieuweukeun ieu ku Amerika teh sejarah-sejarah teh dek dieuweukeun di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi tafsir tersebut dileungitkeun sejarah ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir ngabidahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf tafsir Fahrul Razi tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi ya wari aya tafsir baru sing hade di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta Aqsa nu asli Aqsa anu sarua zaman harita jeung aya Aqsa anu buatan baru Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya tinggal aya deui dua deui nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui aya simpenan Raja Sulaiman berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam tapi teteh teu beunang-beunang begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang non kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman emas teh berlian teh yakut dan lain sebagainya tapi datang ka kuari teu beunang-beunang kesulitan orang Yahudi gitu tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae dialihkeun lantaran besi perang dunia Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sing ada engke sing ada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia
mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji nanaon kitab mana baik tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah. Ulah beja-beja kanu sejen ieu mah urang bae geus nu ngaji. Engke kiai di itu ngaji kitu deui. Engke kiai di lembur ngaji kitu deui. Atuh nyaho kabehan kajeun. Seluruhna 24.000 pondok pesantren nu santrina ieu sa Indonesia aya 7 juta nu keur diopenan ieu teh tah na ieu 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngaji naon bae fan terus engke kadituna dua alternatif imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun katukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri. Contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris di Jerman kuari nu tawuran urang Cikupa. Baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula. Tapi kuari mah ieu supporter susianya hosi aja sia meureun. Eta kos kitu coba teu karu. Ieu akhlak deuk dikamanakeun. Ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA. Berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru. Butuh dukungan teteh kos kitu teh tapi di satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun ka geus bingungeun da polisina ge sarua ieu deuk kumaha coba ieu kakarage awalan anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus ieu kakarage sabaraha tahun tumbuh model kos kitu encan 10 tahun ke depan bakal kumaha melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana. Setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngedidik akhlakul karimah. Nah, engke ieu bakal diteliti, ulah kaget. Nya para kiai tenang bae, mun ditanya ieu kumaha naon bae kitabna bejakeun. Hatul muin. Naon deui? Ria, naon deui? Takrib, naon deui? Sapina. Anu perug besar naon? Sapina. Kajeun geus pokona mah. Mun ditanya engke kadituna siap kan teh ieu teh disejajarkan dengan formal tidak siap dek disejajarkan jeung SMA jadi urang teh boga ijazah engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung ka egel atau kemana bae nah iya kompak kabeh utuh ulama nu 1000 teh ya engke sabaraha persen nya na teh ieu suarana lamun 60% siap untuk disejajarkan jadi berarti pakai kurikulum tapi lamun 60% tidak siap tidak jadi pakai kurikulum tetap akan diutuhkan ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren tinggal kumaha kiaina lamun kiaina kuari bisa disogok kiai bangpak sama geus kita kiai bae atuh disogok atuh kumaha hansip sudah caritakeun cak hansip pula mah teh ieu kiaina bae dek milih make nungguan usaha nu mere duitnya tolol heuh teh pas sagede kiai eta sagede kiai eta kos kitu nah ieu engke bakal aya tafsir sebab naon nyahoeun Amerika kekuatan di Irak adalah ieu orang-orang anu selalu naon kitu ngaranna memperkuat tafsir sejarah sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa. Geus dipicen teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi. Buku peradaban Islam teh geus dipicen ka sungai Tigris timbul deui kuari. Mata kewalahan. Selalu aya atuh hadisna Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca, ditafsiran terus. Datang ka kuari tumbuh deui ieu teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masih alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkan kuari teh encan sukses
mantak eta mah bakalna moal taman kos kitu mah bangsa yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan diteliti engkena teh nah ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah hasilna nah mantak cikulega bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarakan dengan formal tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid Anda? Bagaimana Allah saja? Itu baik. Guys. Tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae. Nah, iya bakal. Duh, Masya Allah. Sebab mengaburkan sejarah Nababari Jahasan. Ketimbul ke tafsir banyak. Dibaca, oh bal bisa. Tak merencana Yahudi tiba heula kos kitu mah. Alif hiji bae Al-Quran mereaksi percetakan dah Bandung sabara kali mengkaburkan percetakan dah tetep bae kateliti alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul Qur'an nu bisa neliti tentang alif ba hiji komo sakalimah mah diusulkeun karena mentak di pentasnya dicabut, dicokot orang-orang nu brilian, diurang nu hafizul Quran. Coba taseh dibalikan tafsir nage terjemahanana terus. Mentak aya terjemahan Wahabi ku arieu anu datang ka unggal kitu perumahan-perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana. Urang dengekeun, urang paham, sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi teh kos kitu karakterna. Datang ka Kangjeng Nabi. Padahal mah nyana datang nanti mawa kakufuran. Keluar Kangjeng Nabi, kufur keneh bae. Jadi terobah walaupun dipayunin Kangjeng mah ieu nyana amanna iman deuk ngedukung italah karakter musuh Allah Subhanahu wa ta'ala ieu dijelaskeun aya wa idza ja'ukum qalu amanna وَقَدْ دَخَلُوا إِلَيْكُمْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكُمْ بِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ ngadengikeun ayat mah lain deui ceuli urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda lain deui kamu lamun urang geus ngadenge kitu ngaran garang-garana tembang-tembang Sunda ceuli teh asana ngagiuk-giuk bentar nikmateun kana jantung bari ngopi aduh ya Allah ngeunaheun mah di suara saha barang didengekeun heti ku sendang. Aduh Gusti Allah, geus jadi santri Cilongok wari heti ku sendang. Barang der bae ngadenge Al-Qur'an lain deui asa di badugan bae hulu dak digduk. Komo nu di juru mah juru kabadug Qur'an ngaranna. Entak lamun aya nu nundutan berarti eta nyana keur kabadug Al-Qur'an. Sial cenah pugu aing nundutan. Sial emang sial cenah. Wa idza ja'ukum di mana-mana datang munafikul Yahud. Karanjeun. Kanjeng Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan. Kumaha nya ngomongna qalu cak Yahudi amanna kami ngimankeun ka Anjeun Muhammad dipayunin para sahabat atuh kami teh pan macaan Taurat dina kitab Taurat teh pan aya keterangan Nabi akhir zaman ieu Muhammad teh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula ngeunaheun jasa ngomong
tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek dukung andai kata kudu perang kami teu heula sebab kami nu leuwih nyaho kalem mana kami geus imankeun leuwih teu heula ka Muhammad teh menek Muhammad aya ku kami geus dibaca-baca keteranganna ku ari geus aya manya kudu mundur kami eta Yahudi teh kos kitu Masya Allah ngunahin kadengena wa qad dakhalu ilaikum bil kufri nyana asup kamaraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran wa hum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi bari nyana kaluarga tetep bae mawa kakufuran berarti asupna kufur keluarga kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung kanjeng berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman nah berarti omonganana ieu dihareup mah kitu ditukangkeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu kos urang musyawarah masjid di lembur begitu tek dek nyieun masjid oh siap emang diharap-harap ngabangun masjid teh deuk iraha. Geus pokona mah aing nu diharap eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia. Dek. Begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh. 2 minggu eueuh, sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang. Alah budak ngabangun masjid teh. Sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid. Toloh tong panitia goblok tong panitia. Geus budak sok ditaluturkeun. Ai kapangi mah kamari teu bisa hadir engke make beunang mun sawarah deui mah hadir geus kudu tieu lah geus diajakan geus kabeh tah dihareupeun mah masyaallah luar biasa wah hebat jasa tapi lamun ditukangan darurat kieu nya nyeun masjid beul mabok masjid geus kitu eta kos kitu teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil bukan lembur araya keneh masyaallah karim teh suwung-suwung kitu jeung kitu bae datang ka kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eureun segolongan zahirina alal haq terus bae kajen teuing situasi jeung kondisi rupa luar biasa baheula zaman obor kuari zaman listrik baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung di luar negeri di dalam negeri di negara Islam di negara kafir tetep bae janji Allah melalui hadis tu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetep bae moal eureun taifatun zahirina alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji nagara bakal aya bae di negara mana bae bakal aya bae atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae turunan Abu Jahal ternyata aya nengtet di Cikupa eta tah nengtet nengtet teh jeung nongtot kakak adik nengtet mah leuwih leutik dibatan nongtot kos betik jeung betok betik teh leutik libatan betok padahal eta kene tuh kos gitu nah itu terus bae meureun bahkan kadugalan beuki akhir zaman beuki tumbuh pesat nu zahirina alal haq beuki saeutik beuki leutik beuki saeutik beuki tapi tetep aya eta teh janji la yazalu taifatun zahirina alal haq tetep bakal aya bae di saat batur teh breg ngilu kabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi tanpa pamrih eta mah geus janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat eta mah geus nyaho mah sabodo dibedakeun haram ya haram atuh terus bae eueuh masalah eta mah emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu tah mah eueuh masalah dijadikeun suluh doang dibulak-balik dibalik-balik pake ngarerab teh eta mah geus sabodoh bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae dah muncul Gus Dur di Indonesia diakui atau tidak diakui dunia telah mengakui lantarannya ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu keambil ku Amerika gulingkeun kadangnya Saddam Hussein dengan gaya seperti Saddam Hussein
geus kanyahoan ku Yahudi kamu ku Yahudi bahaya gede habisan timbul deui Qaddafi kamu ku Yahudi teh kieu ieu mah karakterna teh zahirina lalhat teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana tak di ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae hancurkan Said Maliki hancurkan tapi nu mampu yang mawat dengan biasa bae Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia kajian kukumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae percaya atau tidak mengaku atau tidak justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden kos-kos kitu bae zahirina alal haq kos kitu tak per kabupaten per provinsi per negara bakal aya bae sekup nasional atau internasional zahirina alal haq aya bae sakedeung atawa kebelna lain urusan urang urusan Allah ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya lantaran engke masih di sidang ketika persidangan akhir di mahsyar engke maneh kunaon teu ngalawan kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cakabehan teh di tahun sabaraha maneh hirup tahun sekian saha zaman harita raja anu kiaina saha pernah maneh ngadege informasi pernah nurut apa henteu neraka sia jam persidangan sia hirup tahun sabaraha 2000 sekian zaman saha SBY kiaina saha bae UJ jadi tak kenaon tanyana anu zikir cekna zikir lah kumaha ngere duit urang kanyana tah eta pan oh berarti jeung uje-ujena tadi gitu tadi tanya engke urang zaman saha sia hirup zaman anu kiai saha kiai anu pernah sia ngadenge pernah milu sia ngaji henteu haji sia nyaho ka hukum henteu kulama ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama ai kulama henteu sehingga kulama mabok bae terus neraka sia jam sumpah doang kos gitu sidang bupatina bupati saja bupati anu nah di zaman sia jadi bupati aya kiai we aya saha kiaina sakabupaten catet anu saha ku sia pernah disogok 99,9 saha teu pernah disogok si anu ngabentakeun hukum ngabentakeun pernah nyaritakeun bahwa korupsi haram pernah ai sia korupsi tante ya etik berarti aya ngaji henteu pernah neraka tinggal gitu doang mah jang saksi doang ke dia umal kiamah aya bae zahirina alal haq murni jangan sumpah engke sia hirup di tahun sabaraha sekian aya kiaina aya nyaritakeun naon hukum nya osok ceramah osok aja sia milu kadinya aja sia ngalakukan henteu kudu manuturkeun we surga sia ha aja sia kurang sabarema salat ngan milu doang heuh gua mah disa daun kompetkeun we jeung si Abdul Qadir sakieu teh. Aja sia ka ditu dahar gua lagi. Pokona zikir dahar, mere si dekana henteu. Gua sia tuh mere kabeh nu tukang daharna. Ieu gua mah tukang daharna. Oh geus nu tukang daharna geus ka surga bae geus ka. Tapi kumaha jang saksi doang. Masya Allah zahirina alal haq kos kitu. Tetep aya bae. Anu teger per dunia, per kabupaten, per kecamatan, per desa aya bae sadesa. Sak RT ge aya bae RT tah eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang. Masyaallah. Nah iyalah karakter Yahudi teh seperti itu asup ka Kangjeng Nabi nyarita amanna kaluar ti Kangjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran. Berarti aya anu terselimut di dalam hatina, aya anu tersimpen di dalam hatina, aya anu ditutupan ya di jero hatena. Bajar teh meureun teh nyahoan Gusti Allah, mentek diteruskeun ka dieuna. Walam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Padahalnya nama asup jeung keluarga tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi sama sakali. Berarti di jerona aya anu tersembunyi wallahu a'lamu Gusti Allah maha uninya bima kanu kana rahasia
kana nifaq kana munafik nifaq nu aya nu tersimpen di jero hatena majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah mah maha uninya kana kan nifakan anu tersimpen di jero hatena urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di tasa tukang mah teu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia eueuh kanyahoan jang nyumput urang teh kanyahoan bae pangneangankeun hiji tempat nu teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu dek maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi ya eta mah pulo eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeuleuan mun aya pulo nu teu kadeuleuan ku Gusti Allah asana sameter 100 juta dibeli bae neuk keindahan di ditu teh abeh teu kanyahoan ku Gusti Allah tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah lah libagin min mafar tempat lumpat jang maksiat ka Gusti Allah jadi orang di mana bae atuh kanyahoan orang di imah leuleut TV Allah menyahoeun wah sia kudu nonton TV bae kadeuleuan kanyahoan ku Allah orang susumputan dek nonton golek deh ya orang mah kiai ieu make kumis palsu make jenggot palsu ulah kanyahoan ku masyarakat ternyata teh sok ngaharam-haram sakorodong haju asup ka handapeun panggung aju di dinya nya ngarokok bae lu telah cilik teu kanyahoan inget ngadengekeun dalang untung bae eta sindena teu kieu mun kieu nya kasih kakihan sinden bareng tanggah teh waduh dek lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat cakena kajeun lah bil barokah teh kanyahoan we ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk ti sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur Yahudi nu dipayuneun Kanjeng Nabi kos kitu disatukangeun mah teu ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu tumun apa lain Gusti Allah maka nu disimpen di jero hate para wa tara katsiran minhum yusari'una fil kufr wal 'udwani wa aklihim Muhammad anjeun bakal ningali kasiron lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema nu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neuleuh anjeun teh yusari'una fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya kauna sarian fil ismi lamun aya dosa juru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri nomor kedua wal udwan yana fil ismi dosa teh buhang bohong terutama omongan mah kieu tapi dicatukangeun malain dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihimus suhat cek ahli naon kitu bayan mah ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib ismi teh di jerona geus terkandung udwan ismi teh di jerona geus terkandung aklihimus suhat ngadahar barang haram ismi teh mencakup kana bil ma'asi mencakup kana maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa tapi di dia dijelaskan deui berarti ya ta'atul khos alam nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isu kieu sore kitu di hareupeun mah kieu disatukankeun melain eta Yahudi madak cekolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub di mana-mana keuyeub cicing waduh nya mah ieu cacakip lagi kaluhur mata lagi melotot tapi mun toel be lempangna mundur eta keuyeub nu matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub teh kos kitu teh ini ismi bohong dua wal udwan selalu zalim aniaya
ya Kiai dianiaya, aya Ustad dianiaya, aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya, aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae. Iyalah karakter-karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae eta lah Yahudi. Nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai. Tersepen neuli jelema damai nya nama hayangna kalut bae dibuatlah fitnah Ahmadiyah, dibuatlah fitnah wah bermacam-macam nyeun tandingan iya Yahudi teh kos kitu tersepen aya damai nya nama tersepen aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji datang diuk ngopi ngaroko balanja balik pan damai teh kos kitu ngaranna teh. Waduh, teresepen di toko gitu teresepen biasanya nama tah nyen akses nyen nya nama bangsa nu teu pidamieun tanu mantap geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu kaluar tina itu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus ancur-ancuran geus urang pula pilih bae salametkeun jam moal kebal ieu hirup teh moal kebal ieu ngaha naon kitu ngaranna kitu ngaharepkeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa doakeun ieu nu keur ngaleumpangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener. Ai bener jasa mah jamual rada bener bae. Bener jasa mah jamual rada bener. Cak camat sial ngeureunana. Cak bupati emang moal ben moal we kajian kumaha. Moal cak ulah moal imah rada bener rada. Sebab naon atuh itu informasi di luhurna. Ai baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan. Ai kuari mah nu malingna satpam. Dek bener kumaha atuh. Nu mantak aya pamarentah teh panjang urusan rakyat dibalik ku ari mah justru pamarentah urusaneun rakyat atuh dibalik dek bener kumaha atuh jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh pan DPR eta teh wakil urang eta teh nu ngurusan urang sabaraha bupati nu ditangkep sabaraha gubernur nu ditangkep sabaraha menteri pitangkepeun eta teh pan nu ngurusan urang berarti nyana urusaneun urang jauh keneh ka bener teh ieu rada bener rada geus urang ngadagoan rada bener urang yuk urang ngabebener babarengan urangna rakyat nu bener bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan kitu kene agama tanggung jawab urang kabehan baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan pamajikan urang anak urang rapihan tetangga urang daek jeung teu daekna mah teu sabodonyana teh mah Allah nu mere hidayah. Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas manyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa guragiru dina ngabohong guragiru nya nama dina zalim guragiru dina ngadahar haram aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan riba jeung riba-riba lamun teh mah aya kreditan nya mambung tinggaleun ku batur ti heula ya nama malah mere informasi ka babaturanna supaya nuturkeun nyana kitu kene lamun aya pilkades pilkada pilpres eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana eta teh aklihimus suat haram teh riswah eta teh haram tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan haram mantap kiai teh jadi panutan mantap kiai ngomong kunaon nya ka aing teh daek ngararaji heran jasa aing manu ngaji teh tadina aya 100 kuari ngaletikan jadi 20 ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganna timbulna tina tanaganya meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta ayo sia kiai kamari dibere 100.000 kan ngaku sia rukun wudu sia moal laku kajian ku tetep ceuli aing datang ka laku bae aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi percaya jasa ka ucapan-ucapan para sufi-sufi lamun datang sia ngadahar sogokan kos kitu
nu 3 juta aya kan aya nu 3 juta anu sabaraha juta deui sia meureun diberena. Ya Allah ya Rabbi. Nah, dahar ku sia. Ucapkeun ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae. Cenah udang-udangna gede. 5 make udang-udang sia. Ayo tumpukeun cenah geus kolot. Jenggotan jeung geus huisan. Moal laku sia gajen kuku paling disengseuikeun sia. Naon sababna? Ye energina tina tanaga hasil daripada ristah wa aklihumus sawt bejakeun ka kiai nu make udang-udang. Ya, kitu kitabna beus teu percaya. Wa aklihimus sawt Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan. Rukun wudu cenah teu laku bongan sia. Bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kalimah kula pangmagahankeun ngaji hayang nyohor rukun wudu. Buh pohara jasa ta kiai. Boga mustika ti Kanjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake kahayang ku tatangga. Panggil deui ka ditu duaan tiluan ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa. Ieu mah deuk bae urang deuk ngayakeun pangajian teh. Saha nu ngajina kian? Saha nu ngajina kiaian? Esa ku haean gitu. Kan sakitu hebatna ngomongna, lain ngomongna. Kunaon? Kamari hadir. Di di lapangan nya nu ceramahna. Ayo sia di Cisoka di bararek kiai duit di Belaraja sebelah raja di pasar Kemis ayo mah ngabejakeun doang ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat fatul muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana tapi energina pake kos kitu ulah sambat ka niai ieu wa aklihi busut santaran aya karakter Yahudian di jero. Cenah kula mah dicokot ieu aju menta deui ai lain lalagaan ieu urang keur nyaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih ai geus horengan teh kudu ka jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun emang aing mah kos kitu waktekna. Tatu pan mah kiai. Sakali deui pan mah kiai. Make udang-udang, kikiwirna ge panjang. Tapi pan sogok ieu ayatna baca deui goyeng ah. Besican kabacaeun deui ku kiai atuh, bagaring nu kamari mah teh aya ku hadir sia nyawan we teh kiai cenah. Lain nyawan we aing nanyakeun, saha kiai nu hadir kiai anu tikukun aya anu. Jadi itu pasar Kemis aya kiai anu ceramahna sa si anu didukung ku saku kiai anu deleukeun sia gerak ngaji sia jeung masyarakat masa depan sia suram sia parukunan sia moal laku sia ka jeung kumaha ge sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui going wa tara aduh lo pakai itu Cisoka yang ngararaji kamari dibere duit sia jajagan atuh ieu mah jeung kiai batuh ka dieu aya loba mah duh masya Allah inggis lain masalah ilmiahna apikna baheula mah boro-boro disogok aya tek bae nu ekah embungeun ngadaharna kurang can bisa ilmuna baheula korban teh set embung kurang can bisa ieu narimana ilmuna beusi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan ku ari mah pan kiai ngatuh ceker ka ditu ka ditu tanduk kulit babagi ka ditu dagingna ka imah aduh aya ararisin jas aduh Gusti Allah hese lain ilmu mah babarin mentak cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta kos kitu kuari cara petang jasa teu masantren ge kuari jadi kiai Haji Oma Irama teu kadenge jama santrenna sugan kadenge di Cisoka masantren henteu tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu
henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu deuk nuturkeun hukum menang di Kiai Haji dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing teh dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula dakwahna tuh nya mah kuduna di panggung bae dakwahna teh ulah di masjid jana mah jeung geus ngadengekeun ge make anting make kongkorong ka dieu tah kongkorong emas kongkorong anjing dipake ku nya kitu atuh dakwahna mari kita dengarkan jeng ya anda dakwahna kos kitu ulah di masjid make sorban ulah lain potongan atuh nya mah tah kos kitu jadi nya nama dakwahna dengarkan ya tidak ada Tuhan selain Allah la ilaha illallah aduh Gusti Allah henteu salah ngan kos kitu dakwahna sek sugan hiji dua atur milu kanyana ngan haju di masjid make udeng-udeng mah dakwah lain kos kitu sakarakter dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah nah jelema-jelema nu berkarakter Yahudi wa tara katsiran minhum anjeun Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusari'una fil ismi gegeuraan gagancangan musabaqahnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong dina ngalaksanakeun berbagai permaksiatan wal udwan jeung zalim wa aklihim musuhat jeung ngadahar barang haram sogokan riba jeung berbagai haram-haram malah barang dideul dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang kemudian di Pemda hayang naik hayang jadi Pimpro dan lain sebagainya nyogok ka bupati kemudian hayang naik guru jadi guru honor hayang jadi guru PS tina jadi guru PS hayang jadi kepala nyogok hayana di kalangan kos kitu bae kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua tina balok hiji kana balok dua atuh ceuk urang mah nyogok teuing balok di mah aing ge loba panggul we los ku sia tuh tina bintang hiji kana bintang dua datang ke bintang 7 paruyeng nyogok teh mana aya nu henteu nyogok alangan kitu bae deuk ke industri masuk ka dieu baheula mah teu nyogok di tahun awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh limbahna ge sanu daek teu nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna lantaran dijadikeun ajang ku ari mah teh aya wadahna yayasan ku ari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok wancaing geus apsu pancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram nanya ka kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah teu da naon kunaon bener kiai bener pokona mah ka dieu unggal bulan ngadoakeun cek cenah teh kiai oplo deui saruana kudu tegas kiai kumaha ieu lamun henteu nyogok teu bisa ulah haram hideuk sabodo sia eta mah geus nyana di alam ku Gusti Allah oh berarti tegas adapun nyana deuk nurut deunteur urusan nyana ulah kieu puluh ya kiai kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa nya teu bisa heuh nya hesenya oh kiai yang teu bisa jasa atuh tenan naon lah sekali-kali mah teu naon. Kesi lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aing nya. Tolong kiai mah. Potongan goblok gawe. Eta kiai Allah mah lain kitu. Kiai ja teu bisa ieu. Mun urang jadi Pemda teh mun teu nyogok teu bisa kata haram. Geus. Balik cenah nurut teu nurut urusan nya. Ngan kiai di alam ku Gusti Allah. Oh, cak Allah kiai aing sia. Naik derajat sia. Rajan teu boga mobil, oh masalah guys. Masya Allah Karim di akhir zaman teh bakal sogok menyogok teh rakyat kabehan kuari. Dek jadi lurah-lurahna nyogok rakyatna disogok kabeh kan. Baheula mah tek dek pilkada. Dek naon kitu ngajadikeun bupati. Tah eta teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya.
di urang teh aya 50 kursi, beli 30, geus mayoritas suara. Geus kajen teh mah neraka emang rombongan neraka ieu teh mah kata. Tapi rakyat bapak henteu kasogok-sogok. Tapi ketika drek dibuka otonomi daerah, pilih langsung ku masyarakat. Masyarakatna dibelian. Geus aya tanda tangan malah. Luar biasa. Aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan, aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan, aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan. Eta lah nu ahli Allahna, anu surga, anu mempertahankeun. Kajeun aing mah henteu ngarokok ge, nu penting mah aing mah cak Allah bae. Aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa. Coba hayu. Masyarakat geus disogok kabeh, riba kabeh, aya sabaraha persen nu teu ngridit, kagincu-gincu ngridit. Kabeh ngridit. Nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa. Hiji bangkong, bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Nomor kedua cacing ke Singkarayap. Nomor katilu hileud ku ari di Jawa Timur, hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud. Riba teh riba jeung sogok. Nomor kaopat opat perkara ieu keong bakal. Keong mah geus loba di Karawang baheula, di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Asal geus Ambalaya riba jeung sogok 4 perkara. Hiji kodok, nomor kadua cacing, nomor katilu hileud, nomor kaopatna keong. Tah, ulang kula mah ditanya bae ka urang Cikupa, hayang nu mana? Hayang nu mana eta siksa? Inggis jasa di zaman Kangjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu. Bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa piinu ku bangkong kamar, asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese. Teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae. Ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya. Masyaallah, geus azab mah kos kitu. Iki cacing. Tah kuari coba eta di Jawa Timur, ya Allah ya Rabbi. Hileud garayap di kaluarkeun hileud deui, beak daun-daunan, beak tatangkalan ka imah-imah. Geus sabaraha poe teu bari sasare, nyilib sare ge. Moal bisa ku kitu ieu mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh, kemudian ku bitu gunung, ku gempa daerah berdaerah. Kemudian di Jepang anu luar biasa, diurang saeutik deui hampir jasa ieu. Nu mantap kudu loba istighfar ieu Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah. Ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi, kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min zalik, begitu diteropong ialah 2 sogok dan kredit. Geus Ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa. Mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin. Eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting. Ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram. Riswah teh ar-rashi wal murtasi, padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka pada jelas. Tapi kan kabehan ieu mah tuh. Tadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu. Takarak ditambahi doang mending mun gede. Cepet doang. Ya, bae naon cepet. Masya Allah, Karim. Sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai, ayo tanggung jawab mama. Mama tanggung jawab kayak di akhirat ku mama disafaatin. Lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam. Udah di akhirat, di akhir zaman geus kos kira. Nah, nu riba geus teu didengekeun, malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba. Geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba, tapi tetep bae kiai nu nentangna. Sabodo teh. Nah, ieu di akhir zaman bakal Ambalaya nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh iza zulzilatil ardu
zalaha digunjang ganjing tanah ikhwan riba jeung riswah teh ambalaya bakalna zulzilatil abdu zilzalah wa akhrajatil abdu athqalah. Nah eta digunjang ganjing kurang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa ti mimiti tsunami datang ka gunung datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana nasehatan buang ka warah jasa. Pohara ya antara sogok jeung riba teh pohara jasa. Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh. Ti mimiti kiaina geus puguh pejabat lama. Atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah. Jacak Allah teh eta mah siksaeun aing. Sia ngarunya-ngarunya ka bapa sia ngarunya-ngarunya ka anak sia teh mah siksaeun aing cek Gusti Allah balikeun gebrag sekian ribu pae. Banjirkeun, tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah. Kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilihkeun ge kan kadeleuna doang ku mata. Ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong. Ieu kuari mah ieu masyaallah hileud bulu atil kana geus 3 kecamatan kuari lain tambah merembet geus 4 kecamatan. Beuh mun diliwat di Jawa Timur dek bae ka Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan di dinya mah. Pasar Kemis mah moal diliwat ka tikus sepatah. Geus aman pasar Kemis sakali tukar aja. Tinggal pasar Kemis doang sakali guskeun. Jayapuri cenah di dinya. Aduh Gusti naudzubillah min zalik wa min zalik la ilaha illallah hese jasa hanya beberapa gerintil tapi tetep bae aya bae nu tersentuh haram disalametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eureunnan urang ngeureudit salametkeun urang tidak sogok menyogok sabareureut sia aya nu nyogotna beureut sabareureut 200.000 mah naik atuh 500 mah naik atuh 1 juta 1,5 juta lah. Tawar menawar Gusti Allah. Dan mantap kurang ieu mah sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus tiba heula sogok menyogok. Guru-guru geus tiba heula sogok menyogok teh nya. Kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus ti heula tah mah sogok menyogok teh. Limbah pabrik nu tadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamangpatan nu luar biasa sogok menyogok malah jadi huru-hara gede. Kuari mah nu endek asupna ge make sogok menyogok deuk milih pemimpin ge sogok menyogok mana kuari nu aman tina sogok menyogok. Mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah geus mah. Seperti gitu disogok ieu teu bawa bae ka ditu ke milih makulah makumaha teh bae. Itu teh tawaran kredit enten teh mal. Sada bagus teh jelema teh. Bagus teh hampang teh ibadahna ka Gusti Allah pasti jasa hampang aman tina sogokan aman tina kreditan eta karakter Yahudi teh kos kitu teh musabaqah gagancangan guru-guru dina ngalaksanakeun dosa zalim jeung ngadahar sogok-sogokan termasuk riba-riba lebih sama kamu ya malu yakin panggoreng-goreng na pagawean Yahudi nu dipigawe kunyana model tadi emang eueuh kiaian di Yahudi emang eueuh kiaian di Nasrani laula yanhahumur rabbaniyun wallahu a'lam.